Sampurasun. Panghampura pangrasa. Hidup anaking nu aya di ieu alam dunia. Anjeun kudu bisa usik malikna hirup nu aya dina kahirupan. Urang kudu bisa noong pikeun kana kahirupan ieu alam. Ajegna urang hirup ulah nepikeun salahna diri nurek dilakonan ke hirup. Urang kudu bisa panceg dina hiji naon nu dek tuju dina kahirupan urang. Ulah kanepikeun kaebatna hirup ku sajatina hirup. Tuh tingali waasna kahirupan nu di luar dina kahirupan. Diri urang kudu bisa ngajaga kana sukma. Urang tong jauh dina pepeling nu aya dina hiji kahirupan. Tong nepi ka leupas dina hiji pangaisan nu tos ditangtoskeun. Sangkan urang bisa ajeg dina pangajeg nu bakal ngajegkeun diri urang. Omat hidup kudu bisa hirup dina pangajeh nu tos ditangtoskeun. Sangkan bisa sajajar lain pikeun ngajarkeun kana diri nu sajajar. Tapi kudu bisa ngajarkeun kana diri nu sapangajian jeung sarasa. Omat piara ku hidup diri nu bakal jadi pambukti. Luhurna handapna sisina gigirna sakabehna wadahna aya dina pangrasa diri. Ucap laku lampah urang kudu bisa mepende pikeun pepeling. Sangkan aya dina kasalametan. Omat hidup kudu bisa mawa ieu diri. Sangkan tong kabawa diri urang nu bisa kaluareun diri urang. Rahayu